Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Painganda setengah 12 nemalan jika nu hayang hees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tahu jika nu maksakeun sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrat jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah, muga-muga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah nu barokah. Ku widi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Urang sadar yen urang teh manusia tungkul tempat tak kaluluputan tanggah tempat tak kalelepatan sakapeung janji ayeuna sok poho dina poe isukan. Ieu teh dina riungan ieu sabenerna kuring masa jalan istighfar we da gede dosa. Dosa naon ai kuring heuh telat. Tah ibu ge sabenerna mah kudu loba istighfar da ibu ge gede dosa. Naon dosana ku kulunu. Jadi ieu teh duana lagi gara dosa. Nanti mana heula atuh da ieu teh acara anu kaopat. Mungkin kuring ngahelebatan karena opat agenda ieu teh anu terakhir bari balik. Kumaha ceuk ibu, aduh atuh untung ari nepi ka opat acara mah ceuk ibu untung da ceuk kuring marugi. Jadwal kahiji kuring teu tuang sabab ngahargaan jadwal kadua, nu kadua kuring teu tuang sabab ngahargaan jadwal katilu, apa nu katilu ge langsung we titah ceramah lain titah dahar. Tapi parandene kitu ulah genteng-gentengnya potong. Saban-saban manusia kudu puguh karena tujuanana. Ibu lamun ibu ngobrol jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang, jawabanana hayang untung. Lamun ibu ngobrol jeung tukang tani kunaon make jeung tani, jawabanana hayang hasil. Ibu gering leos ka doktor, naha ka doktor hayang cager. Nu dagang hayang untung, nu tani hayang hasil, nu gering hayang cager. Tak ieu judulna pangaosan. Sabenerna ai pangaosan hayang naon? Bisi hayang nempo urang. Ceuk ibu pangaosan teh hayang menang ilmu, geratannya karena awak sorangan. Lamun Allah nitipkeun ilmu karena awak urang, kira-kira sanggup teh ieu awak. Da loba jelema harayang boga ilmu tapi naha geus boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna, berarti eta ilmu teu cocok jeung dirina. Weh. Dan nu ngaran ilmu mah al ilmu nur, mata hirup manusia mah ulah poho kana purwadaksi. Poho kana cita-cita mimiti ari keur sangsara hayang beunghar, ari geus beunghar poho kanu sangsara, ari keur jadi rakyat sok hayang jadi pejabat, ari geus jadi pejabat poho ka rakyat. Ta eta teh poho kana purwadaksi, ari keur jadi jelema bodoh hayang pinter, ari geus pinter ngadon nipu nu bodoh. Mata kula poho kana purwadaksi, ieu teh nu hadir teh kabeh ge palsu kabeh. Sagelis-gelisna ibu make make up, pakai blush on, sesengitan ongkoh, nah aya kuring kabita demi Allah henteu. Kunaon kuring teu kabita sabab kuring sadar ieu mah nu ditempo alam kapalsuan. Ibu gelis jelas dari pangaosan, di wedak heueuh da pengajian, di lipstik heueuh da pengajian, tak ieu mah palsu. Nu aslina ibu mah nu diimah. Coba pikirkeun nu diimah we ya kieu pan ngacai ge geus 3 kali. Nana gerhana asli palsu, hampura palsu. Palebah mana kuring palsuna, ceramah jika nu heueuh nya ka fakir nya ka miskin, nulung nu butuh nalang nu susah. Ibu teh karek lalajo ceramah kuring, can lalajo bageurna kuring. Patak lamun ibu hayang apal aslina kuring, panitia naik ka luhur panggung sae ceramah teh kudu kitu. Yen urang teh kudu nyaah ka fakir miskin, punten salira maleun bereun lain. Ibu mobil boga, sawah boga, image boga, kumaha ceuk panitia, tak ayeuna mah amplop moal dibikeun. Cing teh nama ke jeung urusan jeung amplop moal dibikeun, heupan ceuk salira dina ceramah kudunya ka fakir miskin. Ieu teh aya nu hadir fakir miskin, daripada dibikeun ka salira urang bagikeun ka fakir miskin. Kumaha ceuk kuring, geus atuh tong ngulem deui. Jadi
jadi ke urang teh keur melaan alam kapalsuan nu beunghar asli palsu eudeuh ngeunah disebut jelema beunghar kumaha lamun hirup ngabanding-banding jeung kabeungharan batur imah hiji hayang dua mobil hiji hayang dua sedengkeun ku zaman ayeuna mah serba enteng imah hiji hayang dua sertifikatna kabangkeun mobil hiji hayang dua BPKB kabangkeun imah dua mobil dua hareupeun umum magaya taong geus sisirah ngebul tiap bulan setoran wungkul matak ternyata urang teu keur melaan alam kepalsuan. Nah saha atuh aslina ibu disebut manusia kuring ge disebut manusia tah cantang tuh urang jadi manusia anu bener-bener disebut manusia. Nah saha atuh manusia teh innallaha ma'ana lamun hirup geus bareng jeung Allah takakara eta disebut manusia. Nah ieu pangajian jeung Allah cantang tuh isuk ngayakeun di pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah lobana jiga ayeuna tah geus kajawab berarti ieu pangajian lain jeung Allah jeung naon atuh panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok ayeuna kuring nana gerhana ceramah na jeung Allah ulah wara percaya ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal alus ibu teh ari awak pangajian ari hate suudon kitu payah teh gitu hati teh bara resih gitu. Lamun kuring ceramah teh dibayar tuluy teh datang catat ku ibu naon hartina innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah berarti ceramah kuring lain jeung Allah jeung naon jeung duit bener matak mana jelema nu bareng jeung Allah teh mana dalam hirup bareng jeung Allah sifat bakal liron sifat Allah kahayang bakal kahayang Allah keputusan nu terbaik adalah keputusan Allah jadi manusia mah tinggal narima ibu baheula bobogohan jeung nu kasep bari beunghar jadi jeung nu petot aleg-leg we eta pan kahayang mah nu kasep bari beunghar ngan Allah mah maha uninga kana kakuatan hate ibu lamun ibu dibere kasep jeung beunghar hiji moal kuat kadua galak timuru WA loba dipariksa naha sabab nu kasep beunghar mah sieun dipaok batur telat balik dicarekan coba nu petot teu balik heung teu kajeut jadi aya Allah anu rek nyalametkeun hate ibu matak manusia mah tinggal narima awak ibu geus sampurna tinggal narimakeun bulu panon ponok tinggal nikmati pan ngeunah bulu panon ponok mah kucap kiceup hampang ieu mah pan ibu-ibu teu narima panjangan luk-luk kaluhur atuh nempo urang teh kuat jiga nu beurhat kiceup balik ti dieu maroa motor gelebug angin badak bulu panon palsu kan ku angin gejug nilep duanana ti kusruk kana solokan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon orok nepi ka nini aya teu halis manyangan nah atuh riweuh mikiran halis deuk init-initan halis kerok heula ku hujan teh kuat sieun kieu balik ka imah pas ya jeung salaki nah leungit hiji awak montok gede bae tarimakeun karena awak gede teh cirina salaki nyenangkeun atuh supir deuk teu nyenangkeun kumaha ka pamajikan duit boga mobil boga ladang usaha ka ibu bagianana ngan supir nu ngaleh-lehna tarimakeun matak genut teh awakna teh kunaon genut heueuh ku salaki digeunahkeun matak lamun dipoto teh ulah nyangeyeng kieu cinta kunaon ibu dipotonya ngeyeng ngarah ka tempo langsing eta teh penipu aya dina foto langsing ai pangi jiga dreum geus tarimakeun hirup ieu mah leos ke kantor desa senam 3 tahun cing teh bu hayang naon senam langsing ibu nu senamna salaki nu teh besena nah baju senam deuh nu gamis kieu rok ponok kadang-kadang pan kahandap deui marah ketangtang marah kececet bujur monoyot budal katempo kaluhur you can see tuh dua nah hana gerhana apa pernah lalajo di gor desa Cimaung nah cicing artis ngajak seri hese narek ngeunah salaki nempo pemajikan di kitu-kitu henteu ngan aya dicarek teh sieun ngamu aya dititah da sieun doraka akhirna teh salaki mah pegang ngabatin teh senam 2 tahun nah aya nuju langsing eueuh kalak beuki meber nah da beres senam pan beres senam goyobot comro misro liliwetan ongko toong salaki meotan maot teh mikiran hutang urut baso mata geus rumus hirup manusia mah tarimakeun mata hirup mah ukur disebut
Nana gerhana disebut ustad, horoream disebut ustad teh, sieun teu akur jeung gawe, handak disebut ustad ai pagawean masehan batur. Pan ustad mah tugasna ge warasatul anbiya, pewaris nabi. Aya nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud, sok ngacung. Aya teh ustad nu baru sukuna ladang tahajud, deh asam urat teu puguhna mah. Heeh. Nabi ngajarkan ilmu bager, ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk, lauk disayur dibikeun. Iya nana gerhana cek batur ustad penta jamna dibikeun moal. Alus udon teh geus 2 kali. Teu cager-cager. Lamun ieu jam tangan kuring dipenta ku ibu ku kuring teh dibikeun, cek ibu lalajo kuring, ibu lalajo salah kuring, ibu lalajo goreng patut kuring, balik kana awak, ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring dibikeun moal. Sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun. Gening ibu teh kuring, kuring teh ibu, mata hirup geura eureun nyaritakeun salah batur da urang ge gede salah batan batur, geura eureun nyaritakeun kedul batur da urang ge sok kadul jiga batur, geura eureun nyaritakeun goreng patut da batur, tanya urang ge leuwih goreng batan batur. Wah, keuleuh atuh teh. Hirup ukur disebut. Di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek rakyat, jadi pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucunguk. Eureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal. Mata lain rakyat kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat kudu hormat ke rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Lain loba janji eueuh bukti, loba waos nyorosos tanpa buktos. Bosen ngadenge pidato si eta teh. Paribasa demi rakyat. Paribasa untuk mensejahterakan rakyat. Rakyat nu mana nu sejahtera? Oi nu pugu batok maneh we. Ibu teh satuju kana omongan kuring. Ngarah ditewak kabeh. Hirup moal jadi jelema di luhur tanpa aya nu dihanap. Mata hirup tong legek peda di luhur, nyarane kana jabatan aya eureuna, nyarane kana harta aya beakna, ibu nyarane ka salaki aya maotna. Coba nyarane ka salaki, maot salaki nepi ka ngamuk ulah dikubur. Malah handek dikubur teh kuat ceblek, bapak abdi leuwih hade ngiring we dikubur jeung bapak. Tah eta teh awewe burawong teh. Lol Pak MUI, kumaha cek Pak MUI ulah kitu geulis, anggur doakeun cek MUI terlalu lebay papatah kitu mah. Lol kuring deuk milu, cek jak poing bujurna jor deuk milu mah. Geblus ka jero kubur ruang ku sararea moal teh jeritan. Tungguan geus natus, aduh buuk di beureman deui, rok ponok deui, beger datang deui, eta nu rek ngiring. Mata keur lalaki ngeus tong percaya teuing ka dieu. Ya, mata hirup naon rek dijadikeun alat kasombongan dina hirup. Bener Bu? Nyarane kana geulis, baheula geulis teh 30 kahana. Pan ayeuna baheula mah ibu teh pan bentangna Cimaung, mana bentang teu ketit-ketit acan ieu. Matur lamun aya budak ABG datang kuring sarangeo aanana antep. Budak ABG gumelis wajar, nah boga modal geulis. Nini sarangeo Ustad jonklokeun ka ditu. Sardila tuh dah cek ibu tak tuh bae we kawin jeung nini teu sudi ah. Kalau bah kawin jeung nini diajak sare haben ngabal seman jeung mencetan. Mata nu ngaran hirup mangeus tong make jeung legek ku kaayaan nu jadi jabatan aya eureuna, boga harta aya beakna, salaki aya maotna, deuk nyarane mah ka Allah taala nu langgeng abadi salalawasna. Bener? Sok hirup jeung kahayang Allah atuh. Da teh samata-mata jelema salat, cantang tuh jelema salat jeung Allah ge acan. Mang ka mana salat, ka mana ka masjid, ka saha, ka Allah. Nah ibu baru salat jadi ngomongkeun batur. Berarti Allah teh diteungeun meurna golodok masjid. Nah, iya pengajian hampura aya ngaran ilmu teh al ilmu nur, ilmu teh cahaya, ari ilmu cahaya teh ilmu jadi bisa ngoncoran awak sorangan. Pan urang mah jujur tina ilmu teh ari ongko cahaya tapi hirup poek wae. Ongko ulah pasea tapi ustad parasea terus. Ibu ge pan kasalaki apal kudu hormat, geuning duit leutik mah jadi. Berarti orang ilmu teh karek apal cantang tuh apal amal. Loba jalma boga ilmu tapi teu wawuh cara migawe sehingga boga ilmu jadi sombong ku ilmuna, asa aing pang benerna, asa aing pang alusna. Nah kudu kitu jelma boga ilmu.
jalma boga ilmu mah al ilmu nur, ilmu teh kudu jadi cahaya hirup. Lamun ngomongkeun sedekah kudu gebrok jeung sedekahna, ngomongkeun zakat kudu osok jeung zakatna, ngomong tahajud kudu osok tahajudna. Mana ilmu teh lur ukur omongan tanpa aya dina pagawean. Weh, aduh rada kasindiran ya Pak dulu teh. Bener? Matak nu ngaran hirup urang teh saha? Ukur disebut batur. Matak tong nyarane karena dunya bakal hancur, nyarane ka salaki bakal maut. Hayu urang nyarane ka Allah Ta'ala ngelanggeng abadi salalawas. Bener? Lamun jelema geus boga oncor hate, cahaya hate, matak hirupna teh kosong. Ari jelema nu kosong punten. Madrasahna teh taneuh, madrasahna teh cai, madrasahna teh seuneu, madrasahna teh angin. Bapak gerasa guru tina seuneu teh panas geus apa panas nganu di deuketan. Naon maksudna tong kapanasan diri ku milik batur, tong karerab harta, tong karerab diri ku harta batur. Batur meuli kongkorong, urang panas meuli sarua, nu batur bisa dijual, nu urang henteu. Nah, tina lajada leudang ceode. Eta teh ngaranna teh kapanasan. Batur nyeun gedong nyeri sirah, batur meuli motor atut angen, batur meuli mobil muntaber, batur nyeun pila paeh. Panyiksa diri eta teh guguru tina panas na seuneu adalah panas, maka urang ulah pernah panas hate ku milik batur, panas diri karerab ku harta batur. Bener? Tah. Keprok. Ulah tong kapanasan diri ku milik batur. Anjing oge jadi guru madrasah guru eta teh anjing teh. Eta kuring mah dilembur anu merah anjing tara dicarekan nu maraban manehna nu nyarekan urang. Pangih jeung anjing lentong aduh punten si pun guru ka anjing kumaha cek tetangga rada gelo acing teh nyebut nu gelo maknya guruna anjing sabodo we palebamana urang kudu guru ka anjing san najisna baham anjing bisa dikumah ku 7 kali kalain make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyarikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujat saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanjerian batur lain we mikir. Najisna anjing bisa dikumah ku 7 cai make taneuh tapi najisna manusia mun geus nyeri hate ku siji jelema nepi ka kiamat cantang tuh bisa silih hampura. Pan ancaman Allah, salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak. Kami mau ngahampura dosa manusia sampai me eta manusia bisa silih hampura jeung papada manusia. Matak manusia nu alus, geura seuri kanu baeud, geura mere kanu pedit, geura nanya kanu tara. So, seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Balik ti dieu salaki baeud ibu babara katakan kapan meureun salaki ibu keur pepelengking anak kursi numuan ibu euneu teh teu hadir ka dieu Pak tuluy meletet lila-lila teuing pangaosan kumaha cek ibu ustad nanana telat eta ladang ngaji jadi ngomongkeun urang nyarek naon maneh teh atuh matak hayang datang kana pangajian ngejedok wae salaki eta ladang ngaji nah jadi sasangkleng ka salaki. Ladang ngaji teh kudu robah eusi hate lur lain robah tiung jeung baju. Lamun pangajian hanya nu robah tiung jeung baju salaki nepi ka botak jangar mikiran baju. Samen kudu bodas, maju bodas kabeh, salasa hejo kabeh, rebo beureum kabeh, kemis ungu kabeh. Ceuk salaki eureun ngaji teh jangar kana hulu habeun beulian baju. Tah nu kudu dirobah tina ladang ngaji mah yo eusi hate matak seuri kana baeud mere kana pedit nanya kana tara matak ayeuna salaki keur baeud ibu mah langsung datang maneh baeud insyaallah ibu di dagor termos maksud seuri kana baeud teh lain arti ibu kudu seseurian hareupeun jelema baeud tapi maksudna tong saruana nanya kana tara. Ingat-ingat bisa eta tangga lamun ditanya tiap kunyem tepungan ayeuna keneh balik ti dieu assalamualaikum waalaikumsalam aya naon bieu geus ceramah jeung nana gerhana poin katilu urang kudu nanya ka nu tara pan bobogok maneh teh tara nanya sok kunaon ai ibu gelo henteu lain hartina kitu nanya kanu tara teh tong saruana batur jahat urang kudu alus batur pedit urang kudu bager batur baeud urang kudu bisa seuri kanu baeud bener tuh mata hirup kudu bareng jeung Allah lamun bareng jeung Allah ari Allah boga asmaul husna 88
baca ku ibu Allah teh 88 ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mumin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Gopar ya Kohar ya Wahab ya Rojak ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Ru'id. Ibu mulai ngadenge ceramah nu bibir urang atau cenah ku capek tangna atuh da ipis geura sok pikir Allah teh boga sifat alatif teh maha lembut. Nah teu era ari bapak wiridan di masjid ya latif ari hate kereng wae. Pan Allah teh ya latif, lamun Allah ya latif maha lembut, cing atuh lembutkeun hate era ku omongan ya latif wahai Allah nu maha lembut, lembutkeun ieu hate. Ieu mah balik ti dieu ari di dieu wiridan ya latif datang ka imah salaki keur sare. Sangu eueuh cai eueuh gegedor kana pantok, hudang atuh bagong. Eta ya latif. Kuat teu kaciri. Ari ongkoh nu dibaca ya Rahman ya Rahim. Maha welas maha asih lolo budak tetangga dagang comro nontot polo meuli moal nama ge jeung moal tuh berarti ibu malah lajo leho lain nu comro nu didagangkeun adalah comro leho tina irung comro disuhun jauh ibu irung jeung sirah lamun ibu geuleuh kana leho pertanyaan nah ibu ngalaman baheula leutik ngalaman lehoan pan sarua ibu mah leuwih nya leho nya tina ceuli mun urang geuleuh kana leho punten ibu teh kudu nyaah ka dieu jang deuk ngamalkeun Rahman Rahim Allah maha welas maha asih berarti ibu kudu nyaahan asihan jeung dadeuhan ka dieu jang da mama teu hayang comro ngan eta we kabita ku polo tah dibeli ku emak 5.000 sing-sringkeun di balong emak sebreng-sebreng keur parab jaen payu comrona lantaran leungit lehona itu teh katempo sifat Rahman jeung Rahimna nyaahan asihan dadeuhan kartos gitu atuh mau dibacakeun Ar-Rajab ai Ar-Rajab teh Allah Maha Pemberi mata umat Islam tong hayang dibere tapi kudu hayang mere lol weh godaan ti nagara maka jeung aya BRT kesra 800 gerananya awak urang Ar-Rajab Allah teh Maha Pemberi maka urang kudu sadar diri lain kudu hayang dibere tapi urang kudu hayang mere mata anu beunghar gedong boga sawah boga budak sakola menang BLT datangan Bu Neneng datangan kades moal nerima BLT lain hakuringkeun bae ngaran emak geus aya ngan emak sadar imah boga sawah boga teu cukup kudu sakieu pangbikeunkeun ka yatim pangbikeunkeun ka miskin tah eta nu disebut Ar-Rajab teh. Ieu mun beunghar meunang ada dempes pajarkeun teh milik utak bisi di dieu aya nu beunghar tuluy meunang teu era ari ka Allah ngadoa beungharkeun ari nalika didata miskin bener ya mana jelema nu bareng jeung Allah teh hayang pangi asli hayang pangi jelema nu bareng jeung Allah jelema salat can tantu jeung Allah bubar salat ngadon sombong geuning eta salat lain jeung Allah ngadon jeung adigu bener matak mana jelema nu bareng jeung Allah teh Allah boga sifat Al-Ghafar teh maha pengampun artina ibu kudu asa kampura ka saha kanu geuleuh kanu rujit kanu cua kanu ngewa boro-boro si eta datang ka imah dina henteu geus bebas hate itulah disebut Al-Ghafar ngawujud dina dirina ngajirim dina jenisna maka tumarima dina rasana mata ladang ngaji teh sok rasakeun nu katempo nu kadenge cantang tu anu karasa ibu salat geus karasaeun salat ibu ku tetangga ayo pan salat teh jiga nu nya bacaan lagi di alus-alus dilekah-lekoh tapi nah beres salat ngomongkeun batur beres salat ngahina batur beres salat ngarendahkeun batur beres salat ijid ka batur cua ka batur ngewa ka batur pertanyaan ieu salat berarti karek alus bacaan can alus dina ucapan lamun jelema bener salat wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard alus bacaanana kudu alus ucapanana ieu mah ari salat alus dina ucapan ari tatangga nyeri hate ku bibirna jeung dulur teu akur lantaran lamayna berarti ieu salat karek alus bacaanana can alus ucapan nu sabenerna well aduh bari maranehanana ruku pan ruku teh kali-kali menit ka Jepang ka ditu simbol ruku naon mun aya murid ka guru di Jepang mah kali kata garobae hei ruku teh ngajianan batur
Urang bisa ruku Pak, hayu urang silih ajenan. Sabab kadang-kadang hirup manusia mah ahli maksiat cantang tu ka neraka, ahli ibadah ge cantang tu ka surga. Ahli maksiat cantang tu ka neraka, ahli ibadah cantang tu ka surga. Ahli maksiat cantang tu ka neraka, tobat 80 tahun umurna, tobat sajam ceuk Allah beak maksiat nu 80 tahun, beak ku tobat anu sajam. Umur 70 tahun dek mautna kaburu tobat ngan sabatas setengah jam, nu setengah jam bisa meakeun dosa anu 70 tahun ku setengah jam. Itulah Allah Maha Panghampuranna. Sagede-gede dosa bapak, sagede dosana ibu, aya nu leuwih gede tibatan dosa urang. Naon eta pengampunan Allah Ta'ala? Mata entong pesimis hirup tobat teu ditarima. Bener. Tapi sabalikna ahli ibadah hampura. Tahajud asa aing pang tahajudna, meme tahajud wae geus nyeun status OTW tahajud. Bubar tahajud ngadeun heuai, palebah ditanya kunaon jiga nu tun tahajud eta. Tah isuk ieu bakal telat salat subuh tuh ditanya, "Ah mah telat pangaosan penting teuing." Nyalahkeun urang. Barang bere sedekah ngaranna kudu we dipoto, jepret foto asupkeun kana status alhamdulillah keren teh senjunan. Nu dibikeun 100.000 fakir miskin ditabungkeun saumur-umur wirang atuh dulur. Anta budallahu ka annaka tarahu, anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah, mere leungeun katuhu nu kenca ulah apaleun hese hayang kitu teh nya. Anger we leungeun ge kekemprengan. Teu teu kunaon geus ngajingjingan sembako dibagikeun ka fakir miskin kumaha sia we. Mata kadang-kadang nu ngaran hirup teh sombong teh aya na awak urang. Asli ribu lamun harta cicing di jelema nu alus hate beuki loba hartana beuki bageur, lamun harta cicing di jelema nu kotor hate beuki loba harta beuki adibung. Sidik tetangga teu geblek naon-naon dar dibeja-beja ieu teh geulang teh 40 gram ti salaki kumaha cek tetangga kumaha maneh boga kongkorong lumpang dongko heeh teu dieu geulang nepi ka dieu hayu pangalusen. Tong ngomongkeun imah ka jelema nu teu boga imah, tong nyaritakeun sawah ka jelema nu teu boga sawah, tong ngomong-ngomong mobil ka jelema nu teu boga sepeda-sepeda acan, tong nyaritakeun sagala-gala pangaboga nalika hareupeun jelema anu teu boga, tong sok mapanas batur. Bener? Utak bieu mapan grup supir apaleun deui ka urang mah da. Damang alhamdulillah. Aisyah urang aya alhamdulillah sana pun bojoge sehat, kumaha ceuk urang teh hayang nyaho. Nah, pan urang acan, nama kecil kudu ngomongkeun pun bojo sagala. Tersinggung lur. Kadua, jelema anu cahayana hate muncul bakal bisa silih ajen. Ibu jeung salaki silih ajenan, pan lumayan silih ajenan borosot Cipejuk. Coba salaki jeung ibu teh silih ajenan 2 tahun 7 tahun pan nu bijil ge anak uci. Matak pek butuh silih ajenan teh Pak, urang ciptakeun nilai persatuan dan kesatuan. Ye para supir truk bisa ngayakeun acara kieu, piraku ustad teu bisa ngayakeun acara kieu kitu. Sok silih dukung dek NU, dek Persis, dek Muhammadiyah, dek Jamaah Tabligh, silahkan itu mah hanya sebatas wadah, tapi tujuan kita adalah sama. Angka 10, 5 tambah 5 10, 7 tambah 3 10, 6 tambah 4 10, 8 tambah 1 10, 8 tambah 2 10, menentukan angka 10 dengan berbeda gaya dan cara. Mata ibu lalajo kuring pan beda jeung ustad nu kahiji. Nya montoknya gendut. Lalu orang kieu kurumu pan beda lamun diudang ke jeung digamis pemernya. Datang ustad nu diudang digamis mah narangtung kabeh wilujeng sumping al mukarrom. Coba ka urang saja jalan well buat eueuh nu assalamualaikum. Tapi ieu mah sabatas bajuna, ieu mah sabatas calanana, ieu mah sabatas bibirna. Hate ibu sebenarnya lautan jero bisa diteuleman, hate deet manusia hese dikobet, talung kene rambut gondrong bukan pembohong, daripada dijas make dasi sapatu alus jabatan lohor tapi naha duit negara dipaok ternyata bangsat. Rambut gondrong bukan pembohong, bodoh lah. Bu gondrong karasepna lain pembohong, jujur tah Allah mah nilai jujurna. Jas, didasi, dilantik, korupsi, aya ku aing. Atak lamun Pak Deddy Mulyadi jeung Prabowo teu bisaeun nganggeuskeun korupsi, bikeun ka rakyat anu koruptor teh, heuh.
cing urang nanya Bu lamun koruptor ku Prabowo dititah dihukum ku ibu deuk dikumaha sok sik cenah sok belah dieu deuk disiksa belah dinya deuk diduruk sok urang dapur sok belah dieu deuk dikumaha terlalu indah terlalu ngeunah nu korupsi tersenyum indah depan kamera triliunan anu nepi ka beak tapi hukuman ukur 6 tahun ukur 2 tahun coba nu maling doma rujat huntuna cekek guluna rajet awakna diduruk kur hayatna tah nu korupsi na teu sieun si lain oi empo hukuman rakyat bage jeung rek disiksik nah hari ibu dianggap toge eta nu korupsi rek disiksik naon ceulida saking ku keheul matak nu ngaran hirup punten alus cangkang goreng eusi mah kadongdong ge bisa apana kadongdong ge lemes luarna tapi rumah eusin matak Allah teh mere wirid subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah cisau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar asupkeun kana awak subhanallah maha suci Gusti Allah artina bersihan ieu hate de kitab ribuan kitab dibaca hadis diaji Quran katalar pengajian mineng gerak tanya ieu hate sapanjang hate geuleuh ka batur rujit ka batur cua ka batur ilmu teu matak ngarobah dirina boro-boro ngarobah baturna aduh ari nu diomongkeun cinta ka Nabi Muhammad aya boga harta pedit teh nu pedit masih korun ari diomongkeun cinta ka Nabi Muhammad tapi sombong nu sombong mah Firaun ari ongkoh cinta ka Nabi Muhammad tapi sok gede wadul nu gede wadul mah Abu Jahal ari ngomong cinta ka Nabi Muhammad tapi sok ngadu domba batur nu sok ngadu domba mah Abu Lahab Pak. Ternyata cinta Nabi teh hanya sebatas di bibir saja ibarat jelema nu keur bobogohan tah cintana di bibir teh can apaleun harga token sia budak ibu gini nu ngarora kene keur bobogohan aku cinta ke bandung loba tanya gini kamu udah makan belum ngirim beas din lain loba tanya dahar jeung acan cetot ditajong kumaha jeung keur bobogohan kamu sakit teh eta teh cinta hanya kata-kata kamu sakit kumaha jeung budak aweuna iya ke puskesmas kamu perhatian sama aku coba geus kolot kieu cetot ditajong mana dihoak eta batu eta cokor nol atuh coba nuker bobogohan dibonceng ku motor butut beblek-bekan beberek-bekan mogok dorong kuduaan duh nyebutna cinta sejati coba geus kolot kieu dibonceng ku motor butut kan turun tina motor dijejak motor ganti cek aing geus atuh aya beda jadi cinta hanya sebatas dina bibir lamun apel kumaha cek awewena kenapa enggak ngerokok saya pun ceceh wios we ceceh abi heula coba geus kolot kieu nah teu ngarokok si FCC eureun TBC batur oge aya beda tuh belah jadi cinta hanya sebatas bermain kata-kata cinta Nabi tapi pedit cinta Nabi tapi sombong cinta Nabi tapi kumet cinta Nabi tapi kewa cinta Nabi tapi geuleuh naon nu diomongkeun teh Nabi nu mana lur ukur dina bibir teu katampo dina perilaku lamun benar cinta Nabi, Nabi cinta ka yatim kudu geus barang berek ka yatim, Nabi cinta ka miskin kudu geus sejahtera anu miskin, Nabi cinta kana jompo teangan jelema jompo teu boga imah pek pangnyieunkeun kitu atuh eta kakara cinta Nabi ieu mah kana BLT hayang bari baleunghar lamun di dieu aya nu beunghar tuluy meunang balik teh sagedeung deui panas ceuli geuleuh atuh dah batak pek kira silih ajeunaan hirup aja punya kadar aya tabarareda bae lah da urang mah moal bisa jadi urang Arab moal di Arab mah kumis pondok jangot panjang sunah Rasul urang nyaho sunah Rasul teh kumis pondok jangot panjang keur nu jadi ai urang pan teu jadi tuluy bapak deuk ngomong tong ulum nana gerhana euy itu sunah Rasul nah eueuh kumis eueuh jangot nerep jangot emeh ditabelkeun cing atuh tinu kitu-kitu wae jadi pasean bener nama rukma teh sholawat aya nu sarupa daeuh aca cangkau ngalawang sajawa barat ka kurelingan da barareda mah teh sholawat teh leos ka Garut di Garut mah jiga alokan sholatul hoho salamun hoho
leos kaci anjur jadi es lilin Allahumma sholli wa sallim ala leos ka Banten jadi hoak sholatullah salamullah ala toha rasulillah aji baji lu suka Cimaung memeh aya MUI memeh aya ustad aki-aki niupan mik dekul maca sholawat salamullah atungtung nate aduh moal bisa sarua pek beda cara tapi satu nu sama nu sholawat kene sholawat ibu lamun maot kali-kali milu tahlilan di urang beda di Indonesia aya nu tungkul nu gideug nu muih aya nu tungkul la ilaha illallah udang-udang dahar sia teh pas isuk teh mang cinta urang tahlilan deui siap nah cinta kuat atoh genah cenah teu lila nya heuh atuh dah hees aya nu tahlil bari ngagideug geuning la ilaha illallah la ilaha illallah cinta mang na digudag gideug batur tungkul tempok ku maneh nu tungkul ngadon sare jadi mang digudag gideug ngarah teh sare tanu paling paur mah nu muih Pak cobaan ku bapak tahlilan teh sajam setengah bari muih illallah 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 bubar tahlil nah ada ambulan datang bawa ke rumah sakit isuk nadar di tahlilan deuk nu tungkul deuk nu ngagideug deuk nu muih tetap nilai kebersamaanana adalah tahlil keneh tahlil rek NU rek Persis rek Muhammadiyah tetap Islam keneh gegetuk comro misro kicipling sampe keneh sampe ayakan boboko pager awi keneh awi nama gijing kudu pasea atau eueunan gerasa kana papaseaan teh geuleuh aing mah deuk kadar eta Ustad Barareda bae banyak tak mama hayang ulem ceramana nu bari curhat tong ulem kuring mamah dedeh ulem da mamah dedeh mah bari curhat mama dan curhat dong iya dong mah caroga abi mah burutnya tuh usaha ngomongkeun ka mamah dedeh bagianana mama hayang nu bari sholawatan make terbangan cakat tah ti palibinya Kiai Haji Salimul Apip ti Kutawaringin mama hayang anu nerangkeun bab fadilah karuhun Jawa Barat deket tuh Sumedang Abuya Muhyiddin mama hayang anu yang kumaha mama hayang anu nerangkeun bab sejarah Indonesia Gus Muwafiq mama hayang nu pinter Quran jeung hadis nahwu jeung sorof kitabna ge Sapinah Jurumiyah Sulam Topek Tijan Mantek Ma'ani Bayan jeung segala rupa Ustad Adi Hidayat mama hayang nu lentong geger kalong Agim melentong saudara-saudara yang budiman alhamdulillah ya walaupun malam tapi hadir ya sangat bersyukur dan bahagia ibu masih kuat sampai malam ini ya tuh ngajak dari esek menghimbau ya ke semua jamaah hidup ini harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala orang banyak berzikir hatinya tenang orang kurang berzikir kurang tenang dan orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang mohon maaf ya ini bukan panggung tapi ini panggung Nana karunya ke panitia kudu ngamplop katiluan jadi mohon pamit gimana lentong mama ngolong ceramana hayang nu bari nyanyi mak Roma Irama berdakwah sambil bernyanyi badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta tak sudi lagi bersama secepatnya jasa dipendam pan Roma mah kudu aya gunah tungtuna secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna dari kamar yang indah kasur empuk tilam aduh Roma Irama mah berdakwah sambil bernyanyi ulah panati kau temonang tete nyanyi teh ulah kitu itu mah metode batur ibu ke cantang tuh sok ibu nyanyi gandeng
Jadi Islam teh ulah tukang komentator wae ka batur kali-kali jadi pelaku. Persib eleh Kulion City supir ngamuk tocrok Persib coba lek nyieun kesebelasan ajak Persib bengbal mau teh 100-0 penonton mah ngajedog gue da lain pelaku lamun menang kakara tah euy aki-aki gede wadul ya hirup dina Islam mah tong loba ngomentar batur sabab urang lain pelaku kahartos sok geungeureuhkeun urang teu balik ceramah teh yeuh atuh mik bapak nu ceramah yeuh mau teu karek nangtung jeung assalam balik kada gempur jadi hirup mah ulah anu jauh dijugjug ulah nu anggang di teang ai kasalahan batur nepi ka cekas kasalahan sorangan nepi ka teu wabu tong sok kitu-kitu teuing hirup teh ngewa lah bener bu pan abah-abah oge dakwahna ku nyanyi di mana di masjid eling umat muslimin muslimat hayu orang berjamaah salat subuh ayat setengah genep maghrib eta nyanyi menangan ulah segala rupa dinyanyikeun adan sing alus Allahu Akbar rauseun bisi abah bade adan subuh bieu paeh panjang teuing menang alus ulah nepi ka ibu resep dangdut adan didangdutkeun hayang ditonjok batu manya aya adan hayala sholat rada gelo nya oge Kang Prabu tuh penyiar TV adan mah teu kitu-kitu teuing urang Sunda boga sawer panganten bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran menang pek da eta mah budaya ngan punten maca Fatihah ngimamantong nada eta dereg supir ngimaman di tukang jamaah nah palebah Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin deuk kumaha amina coba mata kirup gerak cicing dina tugas namasi tuh lalajuan upacara bendera aya polisi aya TNI aya ustad aya kades eta teh beda tugas polisi tugasna lewakan penjahat mata polisi mah kobog dawog gede suara kumis badag angkat tangan sieun penjahat coba polisi kieu angkat tangan komo deuk newak penjahat jadi polisi tewak deuk newak beurit meureun polisi mah kudu dawog gede suara ayeuna TNI sarua TNI oge kudu bawa kudu dawog gede suara nah kumaha cek Prabowo tugaskeun ka Papua jadi tugaskeun ka Palestina jadi talamun kuring teu hayang ka Palestina nah nembak piit kitu bisa urang mah pan ieu mah sok polontong aing keur ka Palestina cederek naon ngabunuh Israel deuk leumpang nya modar nepi ka daya kolot kitu eta mah bagian TNI lur keur supir mah berjuang we kumaha cara benang muatan berjuang kumaha mobil kasetoran berjuang kumaha carana pamajikan dahar jeung nginum beh dituna mau ke kongkorong tak eta lah perjuangan keur supir tong make jeung milu perang ka Palestina pan orang mah teu apal geurana dianggap nagri atuh huntu beak atau yang baru-baru ibu orang itu kuat yang seri itu orang mau berjuang nah di Indonesia mah bapak berjuang jadi supir pek tuluikeun perjuangan melaan anak yang pamajikan tuh atau kuring berjuang nah kucara kuring TNI kucara TNI kades kucara kades geura sok silih ajanan alus tapi upacara mah polisi mah bagian ngerek bendera hoak gede komodo samsa kamera putih orwo rak eta polisi 2 poe di puskesmas itu nah tarik lo TNI mah bagian ngehormat komodo lapor
upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun siap laksanakan. TNI kabayang teu lamun kulebe moal teu kumargi upacara bade kawitan kurang sakantenan we nya timbah ceu kades oge ustad lajengkeun teu rame nagara teh atuh mata TNI mah hoak dan memang tugas ayeuna kades sarua tah lebe ustad kiai MUI engke ditungtung bagian ngadoa pan ngeunah ari ustad ngadoa mah al-fatihah tuh nikmat pak coba TNI ngadoa al-fatihah hayang ditonjok malaikat bener. Jadi manusia nu alus adalah manusia teu ikut campur karena pagawean batur tapi cicing dina tugas nama si kitu tah hirup teh sidi ajenan jeung batur teh ngeunah ya bu ilmu hayang sarua wajeng Arab moal bisa sagedeng deui Ramadan tadi Arab mah tarawih nego jam 3 subuh jelema dae cobaan di dieu pingpieun ku hafid Quran nepi ka subuh tak ieun panggeulana balik teh ieu komo ta supir kenek lila anjeurna ya di Arab mah nepi ka jam 3 subuh jelema daek mah aja udah disiplin coba diurang salat tarawih we 3 subuh karek alif lam mim panggeulana nu leungit supir mantau sih matak di urang mah kudu bijaksana eureun tarawih dawuh jamaah lol jeger bari make tato hiling cenah ku dewek tah jadi imam ai jeger pan boro-boro apal alif lam mim al-baqarah al-ikhlas haben 23 rakaat habene kul huwallahu aya rakaat kaopat meureun hayang anas ngaran teh 8 ka tukang persieun jamaah ku jeger mah wiyos kul deui kumaha cek jamaah lajang we cenah nah eta tarawih jam 8 anggeus kuat digabrug eta jeger teu sangka cenah maneh nya ge jeger hade imaman mah tah dia di urang mah imam hade teh nu mana nu tereh bener kawaya kieu ceramah diseriuskeun mantap jelema teh aya kieu mah pan lumayan nago jadi kuring mah kikieuan teh hanya sebatas MSI metodologi studi Islam metode menyampaikan Islam minimal serina aya atau ilmuna asuh kadang-kadang eta aya ilmu nu teu asuh HS atuh teu kudu riweuh nya bener bu pada pek geras silih ajenan pek geras silih hargaan nikmat tirup tah jalma nu kitu teh jalma nu kumaha jalma nu kosong eusi hate nah lamun jelema kosong eusi hate boro-boro kolot budak leutik bakal dihargaan tempo ke ibu budak umur 3 tahun teu apal Quran teu apal hadis salat tara pengajian tara tapi budak pasea jeung budak tatangga 5 menit pakaleng-kaleng coba ieu nu geus jebrog ieu apal Quran apal hadis ka masjid leuket salat osok lamun ibu keur keheul boro-boro ka tatangga ka baraya keheul ka salaki hampura teu diolok ku duit mah hese cager nah ari budak kunaon eta budak 5 menit pakaleng-kaleng yuladu alal fitrah aya kesucian dalam jiwana kunaon urang geus kolot lamun aya kaamek papanjangan tah kotor hate geul nya matak beresihan teh eusi awak ngareneng hate teu ngareneng ti omongeun ari awak ngareneng ari hate henteu bubar ti dieu dar ngomongkeun nu gigireun deukeut jeung nu gendut mah bau kelek awak ngareneng hate teu ngareneng tah lamun deuk ngareneng nya awaknya hate renengkeun jeung alusan awak mah soal 50% tah alusan mah eusi hate beungeut meunang geulis meunang bibir meunang lipstik meunang ngan wayahna bareng jeung amis budi nya geulisnya amis budi gelis heueuh glowing heueuh hasil banget teu sudi nanya na gitu tabah sumu kabil wajih ka sodaqoh seuri anjeun kalur anjeun adalah sodaqoh atuh mere duit teu bisa mere harta teu bisa milihan tanaga teu bisa atuh seuri ah gitu tuh eta sodaqoh ning ka urang kade seuri ulah bari ngompol teh seuri lain imah hasil banget ya imah gedong eueuh nu nganyang naon sababna imah gedong eueuh nu nganyang lain teu hayang nempo imahna ngan eta jelema nu boga imahna baeud wae samemeh nganyang enggak anjing helder geus aya lawa coba jelema miskin imah butut bari ku bilik molongo ongkoh tapi
setiap aya nu ngaliwat ceuk ti marana ti sawah ka dieu ka mah heula mah ngagoreng sampeu hayu urang ngopi babarengan imahna butuh tapi loba nu nganyang lain butuh imahna tapi butuh jelema anu bager beungeutna bener kitu atuh lain samotrot wae ngewa otaknya oyana isu kudu rada seserian saja. Oh, model Kang Prabu lamun ngemsian kan gitu ngemsian dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping sareng simkuring grup dangdut. Asli. Kita tampilkan artis kita yang ternama di dunia dan di akhirat. Beda apa? Coba kita khutbah Jumaah bakal berbeda tina salam. Matak jelema mah adaptasi jeung lingkunganana masih gitu termasuk teh kena tiru gitu aduh ampun uring kalau menjadi dalang ada moal kieu ngagerem suara teh semar yawe nangun ngahaja ngarah nunutan teh bari Semara kuncung danar wolung lu ku semar teu gebog kumajeng dalang leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna cengelek jadi satria kanca itu tuh anu deket mobil keur harewosan kieu cenah ngomongna teh sangka euy nana gerhana keur kasep teh alus sorakna nuhun eleh cenah Kang Prabu ge kitu bari semen ngomong gitu lamun jadi dalang seperti gitu mata kirup tepek grasili ajeuna dina profesina masih jadilah hiji perkara dina tempatna ibu jadi pamajikan pek jadi pamajikan nu berbakti bapak jadi salaki pek jadi salaki nu tanggung jawab mata tugas lalaki mah hayang geulis dandanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikuan baeudna ibu lain salah ibu tah nu salah mah bebungok salaki puas napa lamun ibu baeud lain salah ibu nu salah mata lalaki deuk teu baeud kumaha ari nyangu dititah ari beas eueuh narek leusik ari dangdan kudu ai lipstik geus cekalan ku bilik mata kieu we warna teh kaluhur beureum ka handap pias lalaki mah yeuh hayang geulis dandanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoa kewajiban ibu usaha tuh lalaki nu kudu ngan sebalikna ibu oge deui kudu bisa narimakeun kana pamere ti salaki bari leutik oge ieu mah ari gede 6:30 di ceklan sarungna sana ari perlu basa eutik hees we jeung tumila maksud kitu kudu balen saimbang datang salaki beri supir lu atlet kesa ngoprot papageun ku ibu lawang panto lain bebeja arisan ayeuna kalah kana rantung aku bersumpah dan berjanji kakak KTP diberikan lamun tina limaan 2 teu kabayar 2 kok katetengan kata tangah nah jadi bang emok arisan ulah boga hutang lamun lalaki atau apaleun sok picacapekeun teh eta Kabupaten Bandung loba 680 kakak cerai poe ayeuna ditanya ka bupati kunaon Pak Bupati loba nu cerai judol jeung Bang Emong aya nu seuri tarik buah eta pelaku ya Bu salagi datang bapak geuna lawang panto rengkuh ieu teh tah rengkuh kasalaki teh bapak geuning sumpi copot leungeunna tuluy suntangan cicing lain ngalawan geus suntangan gek diuk salaki dina Bang Barung copot cai anu tiiskeun bae teh moke gula pikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapak cai teh cai we teh gula-gula acan suruput ku salaki diinum katepot jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon atuh nu amis teh budi ibu ka salaki kajeng teh manis dibikeun tapi ngos brot wae hoyong diseblok rubeuna beres teh manis dibikeun tempol leat-leat kesa ngoprot jingjing ku ibu kajaman bapak beli bade kajaman mangga gerak kajaman tak ieu cai haneut tak ieu cai tiis bagaikan raja lamun ibu hayang jadi ratu ari ieu mah sorangan hayang jadi ratu kasalahnya ngapir aun bekul salaki mani bikeun anu kodol jeung sikatna ulah nepi ka deuk mani kokot tetengan yangan kodol beres mani papageun ku ibu ieu sarung ieu koko ieu kopiah kebutkeun sajadahna dekul salaki salat hargaan salaki dengekeun ya dengekeun
kebutkeun sajadahna dekul salaki salat beres salat kuliwat ibu ka hareup deuk naon nyuuh nalahunan salaki pok ibu teh ngomong da beureun sarakola sok diajar pidato bapana puputan keman kedaton buah kolbu cengciman jiwa akang teh hormateun abdi dameun abdi ti baheula nepi ka ayeuna rumasa pamajikan can pisan juga bakal ieu salaki hapunten ti luhur saosa pramuti handap ibadah pa tuh nya ceuk urang ge da eueuh nu kitu teh eueuh otak jorok itu ceramah teh jero teuing nah eta disingaripan deui teh eueuh tak komo tukang mah eueuh pisan aya ge salaki datang ju kieu we jiga jeger menang duit teh capek hargaan salaki usaha teh tah kudu kitu beres geus minta hampura bawa salaki ka dapur bapak hapunten geura tuang eta katempona patuangan nepi ka kempleng ngan punten rencangna aya oge bala-bala 2 siki kurupuk 2 siki cengek 2 siki tempo huap salaki sagede peureup plop tenaha naon sababna ngeunah dahar eta salaki bari eueuh deungeuna nu ngeunah lain deungeunana tapi nu ngeunah hatena digeunahkeun kudu jadi pamajikanana keur ieu mah keur bapak-bapak bari ngaret lepok sudon teuing daun nu kitu geus barang dahar ieu mah kajen daging hayam nu dibikeun sate dibikeun ibu mah cobrot wae usaha leutik barang lebok hayang dah jeung hayam daya sia mah kitu koserok eta salah lagi nyebut serok untung salakina teu ngamuk mata paingan rumah tangga hancur kunaon da urang mah hirup lain jeung Allah tapi hirup jeung nafsu kunaon ibu jadi ranang orang-orang budak jadi korban rumah tangga amuradul tong nuding Allah salahkeun adat sorangan ieu mah kasalaki teh ye lah dasar bebeakan si bagong molor wae geungeunna kumaha lalaki disebut bagong untung salakina pinter naon maneh nyebut bagong berarti akang hees jeung bikana sabeuting oleh anak mama bagong bapak bagong ari abdi anak begu saja pragrag talak budak korban rumah tangga amuradul nu dituding Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub hate hayang jongjon hayang tenang hirup kudu bareng jeung Allah ibu keheul ka salaki tinggal wiridah amak ka salaki pek ngomong subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha amak kena cek saeutik yasin kan salaki teh insyaallah bari nangkep maca ayat kursi jadi sangkana juri cainu asuh cobro duit 2 juta tangkep ke ibu sodaqallahul adzim pas saya apa pasal nu ngaran hirup pek geura bareng jeung Gusti kitu tayana ibu ditiung sok bareng jeung Allah ditiung teh lain ukur jeung mode teh kudu era tiung denai baju denai HP Oppo kena hutang para rokok kelepasan matak lamun ibu dijaril pak punten jasad ruh aya jasad aya ruh aya lahir aya batin lahir ibu di jilbab lahir ibu di gamis tah ruh oge kudu di jilbab jeung di gamis ai jilbab keur bunian panona bunian jelina bunian bibirna nya teh era di jilbab ngaguyupuk tapi sok ngomongkeun batur na teh era jilbab badak tapi kana gosip beuki na teh era di jilbab badak tapi popolotot ka salaki di mana eta jilbab makarek sambat dina sirahna can di jilbab beusi hatena kesindir sedih lah tuh dah ngalusan awak soal babari matak mengaran hirup kehirup mah kudu bareng jeung Gusti sifat-sifat Allah kahayang Allah kaputusan ge kaputusan Gusti Allah geus nah capek wah telah tong perhatian teuing lah kasalaki nama cadu kudu kitu telah pedah we ka urang telah pedah ka ustaz coba salaki maot mohon perhatianmu bukan untuk aku tapi perhatianmu untuk suamimu gitu mana sih ayang ngopi meureun ibu sing sarehat para jang Yuswa para milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi sanajan urang teh anggang tapi urang silih doakeun da urang teh ikhwan dina agama dulur dina agama sanajan beda wujud beda bentuk beda ciri beda jenis tapi keukeuh roh urang mah sarua payunan Allah taala moga-moga urang balik ka pantena ka Allah Rabbul Alamin dina kaayaan suci
ibu sing sarehatnya paranjang Yusuf salam baktos kacaroge ibu sing sarehat gitu sadayana pala putra putru urang sing soleh tur solihah ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi pahabli taubata waqfir dzunubi fa innaka ghafiru dzanbil adimi sakitu nu kapihatur bobok sapanon sareng sapakan mugi agung cukul pumur lumur jemar siamburana paralun anu kasuhun meninggalin di pamri angkat panangan nu katuhu set dadah wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngahaturkeun